Cak, calin etangnya. Ayo gede-gede ke mana yo? Cak. Cak. Waduh, suara jelma ringsak ya. Cak, urang ngabuburit yuk, urang nyiar parawan. Sukan deh mengenang anu geulis. Ya, begitu hati lu ge, segala ngajak nangan awewe deh. Cak, udah ngatuh. Baturan aing. Buang ini lah. Pan bungkus segala. Dengan gak batur sia kaing. Lain gitu din. Aing geus sia. Kan penting teu sahur. Lah, alasan bahas ya, Cak. Barina kita bagus ya. Puasa SB mah. Ah, cek sasia. Bari lagi bagusan aya saya puasa mah. Ai SB mah ganjaran siap beak atuh, Cak. Bagusan aya sidin. Ai beuntal loba maksiat mah. Komo deui sia ngabuburit, nyilan awewe. Malah beak eta ganjaran sia din. Ai, anu bener sih, Cak. Bener lah, makana aing ngaji ulah sok di sisi, kajero. Pasti nyahoan, Cak. Nyaho lah, jaboget sia boget semi. Terus din ulah cantak aing. Sekali itu din, aing mah tuluy yeuh. Lulus. Sia. Mau nang ganjaran saya SB mah. Dasar. Dasar kaki lu batin nikrok. Jadi gitu tak tika lakuna. Cak, diajak kenyang seger. Hesek ya mah.